duit tegableg anjing. Sia anjing. Entar ke hareup bos, perlu. Oh atuh nanya ka aing teh nyok hareupun irung ngalewat. Ieu sombong. Bang ngomong pisan jam aku di. Malam malam panjang, malam anu jang bobogohan. Amal maneh? Urang mah ada malam mingguan, ada apel, ada bercinta. Anjing malam mingguan loba gaya kitu, baju kumaha sepatu, buuk di bodasan, ciga nu payu wae. Balik maneh ngomong teh janji sangeunana wae ku dijaga tah bibir teh teh pamali. Dosa datang ngecapruk. Anjing loba gaya kitu, duit saku we loba, duit tegableg anjing. Sia anjing. Anjing teh sangeunana wae anjing. Eta anjing. Goblok eta ngejailah. Dong. Non bos. Ieu sakedeung di geroan teh. Non bos. Lain eta ngaliwat teh ngaguluyung pos kukumul. Ai ieu rek nanyakeun di ditu ka dieu sabaraha lain kah? Bukan teh naon bos. Yang we ngobrol sakedeung gitu. Rek ka mana ngaguluyung aja. Etar ke hareup bos, perlu. Oh atuh nanya ka aing teh nyok hareupun irung ngalewat kudu ungku kitu juga nurusu. Oh bos tungkul wae kona bos nih. Ka aing nganggapna sardung. Tungkul mah sudah mangi duit. Tuh mugel. Biasa nu biceun gelo. Sobleng ra bos. Kunaon? Perit gegel. Ilah ya, geus rupa-rupa jelema eta nya urang mah asa-asarane da kuliah teh mah. Kita bos teu buntun atunya. Ku beurit kau pinggir. Urang geus disumpah nu asal lieur aya ngabandungan jelema eta mah. Eta teh kuntuna teh akibat naon teh? Buat kepeak itu. Cika masalah nginum. Eta teh Minum aki gitu kan. jadi muruluk we. Padahal tanean kunaon atuh ku nyirup trapkeun deui nya teh urang mah. Ayaknya. Ngaji untuk jelema ngaliwat panjang untunya dia. Panjang umur, panjang untu. Untuna ngelok ka jero we. Untung aing aslinya lamun apalin moal teu ngadat sih teh. Ngegel bos gitu. Power era pol ngokos aing. Bos disobeng lompatan gitu nya. Euy aing mah ciga nu garelo ngarudagna teh ucing-ucingan teh aku udah geus karolot. Garus hareup Atuh sok. Hati-hatinya. Tungkul heula bos. Oh, sok tungkul metit pajong. Dari ujang keur naon? Nya iya dong, abi teh keur ngisikan HP tak direuwas keur dong. Luas naon jang? Dong nya abi teh keur nya keur ngeunah-ngeunah kitu. Ieu anjeun nu patok gurubuk. Ukur pa udag-udag abi teh teh anjeun dari kabeh teh mah dong kanu dia kan sayan geus ditayan teh geuleuh teh sok. Ari enak ngelok di kejero teh. Ngelok. Ari dong rek ka mana ayeuna kitu? Mereka payun jang. Ada milarian teu aya. Aya tuh dong milarianan tu aya mah sukan wae ah. Justru eta ujang rame. Wah, sebelum di leuweus. Hati-hati dong. Mane ngagogoreng beungeut aing, siang ge jomblo. Huntu siang jomblo mah. Mane beungeut go ganteng tapi jomblo teu payung. Eta nya tadi jieu untuk maneh. Bisa ngerebut kabogo aing direbut.
Sama lo bang ngomong pisan sama kudu kieu tah. Atuh ai jadi hidung goblok. Mana gitu udah. Bos, bikin naon bos? Iya, nangka suka asak. Di mana eta lo pakai-pakai tuh? Jadi itu bos, ninggali si Obleng tuh bos. Naon nanyakeun si Obleng ka aing pan tadi lain ngudag mana si Obleng teh? Bos tingkah mana ngaleungit bos. Ayo bos ah. Banyak leungit asal aliur jelema masa gede-gede leungit. Sarane sih. Naon sia? Jurig. Naon aing disebut jurig.